Ini ngajakan ngopi dari Ari pisan ayo. Iya mang, bulan ieu nang onangan loba. Sarua di dege undangan teh. Seberiji onangan? 5. Sarua 5 berarti. Undangan teh bingung. Bingung bener loba undangan teh. Berarti saurang tuh 50. Oh iya. 5an 210. Heeh bener. Bieunya loba nu karawin. Usaha henteu. Usaha. Ekonomina keur kieu nya. Edat bae da aya milikna. Ya bener. Aya milikna bae. Mudah-mudahan we kayak aya rezekina jangan hajat. Aya ngajak aya milikna. Mana we atuh. Oh, sok ieu teh. Teh katabahan deui kitu nya apek teh. Bener. Tuh, Mang. Aya nu kurangan deui. Ya, kayak diomongkeun. Pasti. Oh, waalaikumsalam. Mang, urang udah balik, Mang. Orang diondang. Bejakeun deui urang eueuh gitu. Urang balik, mewah diondang. Kak, mau Kak? Wah, ieu mah pasti aturan caliknya. Aturan calik usaha, janji aturan calik we. Undangan. Aing dek ngonang ieu dek ngulem. Heeh, sarua keneh eta tadi kitu teh. Sarua. Ngonang geus nu ngeulem teh sarua. Oh, heuh. Orang teh geus pusing, undangan teh geus 5 tah, 5 undangan teh. Nah, kok jeung pusing sakala ngonangan keur bae atuh ngonang mah. Udah kudu iya, di amplokan di mana tuh. Lieur tah. Lieur mah atuh ka warung we meuli obat dua mah. Keginum sakalikeun insyaallah kira cager. Obat naon obatna? Obat lieur. Ah, ini anggar ya, undangan mah kudu di amplokan. Lah teu kudu make amplop atuh kudu biasa we dilangsungkeun oge teh naon. Amplokan anggar. Ewe datang lah poe Minggu nya. Omat yeuh. Oh, insyaallah, insyaallah. Urang kuriling deui hayu. Heula atuh lirik ngopi heula. Anger maneh mah di tempo ini ngajakan ngopi dari Ari pisan ayo. Waalaikumsalam.